Ku bismillah ieun dong dikawitan bari muji ka Allah nu mageng alam saterasna simkuringna dapat tulung hajat anu maha luhur maha agung kana perkara dunia sareng agama sampan salamet dunia akhiratna salajengna sholawat sarta salamna muga tetep kana bino pangakhirna kula warga sahabatna sadayana jalma-jalma anu muslim tur mukminah raya sareng raya kakuatan kajaba pitulung kanya pangeran ari rukun Islam lima sadayana wajib timu ulah kajang sesegna kahijina dua kalimat syahadat kaduana nyaeta gawe sholat tilu zakat kaopat eta puasa lima haji nu mampu tawakawasa rukun iman eta tegenep kabehna ngaji iman ka Allah nu kaduana malaikat kitab katiluna ka para rasul eta nu kaopatna lima kana poe anu pangayeuna eta teh kiamat anu katelana genep iman kana kodok kodar tea sae awan eta ti Allah Ta'ala ari mana la ilaha illallah eta katelana lapat tauhidullah artina teh teu aya deui pangeran anu wajib ku urang diibadahan kalawan sabenerna iwati Allah dina ayana nu agung sarta gagah ciri balik pikeun jamaah ayat tilu mungguing ulama sarta para guru sampurna umurna teh 15 bila lagi di awewe kudu awas hiji mah bila lagi jeung awewe